Secara teoritis mapan orang tos terang yen nu namina gering teh teu aya pakuat pakaitna jeung maot terang pan urang teh. Jeung data faktana teh lebih dari cukup eta teh. Aya jalmi jag-jag belejag gitunya, aya jalmi teu kubur teu angin keletuk maot. Pan seringnya nguping ninggal kejadian gitu teh. Akhirnya orang berkesimpulan berarti gering teh teu pakuat pakait jeung maot. Gering berarti cantang tu maot, daya giring nu teu gering maot gitu. Urang kantos ninggal nu gering dugikeun ka puluh-puluh tahun teu maot-maot. Ya teh tos lami cenah udurna teh, tos aya 30 tahun teu maot-maot. Kedahna mah tidinya teh urang teh berkesimpulan yen gering teh teu pakuat pakait sareng maot. Tamung kumargi aya doktrin tina filsafat materi terutama karena diagnosa medis nalarasan eta mah ya eleh data urang teh kitu pan eleh data ku istilah wah teu katulungan cenah kitu kan telat cenah ka rumah sakit teu katulungan maot kitu kadang mah eta teh diudag cariusan eta teh kitu. Nah aya nu bisa gitu ngahalangan Ijroil make jeung teu katulungan segala gitu. Seolah-olah teh anu bisa nulungan ngahalangan Ijroil pan teu saresna mah. Tapi eta doktrin permanen. Kabenerna permanen kumaha? Nalika budak urang gering bayangan budak maot terasna jung-jurigan pan. Omo budak teh nyebret panasna teh pun sasar gitu kan budak teh. Eta bayangan budak maot teh ngaliwat we teras gitu. Padahal cek teorina teh urang terang. Gering mah teu pakuat pakait jeung maot. Da gering mah pakuat pakaitna teh jeung cager gitu. Ngan eta doktrin notos puluhan tahun diyakini kebenarannya teh teras diudah ku urang teh tajanten siksaan ka urangna teh da filsafat selain tauhid menyiksa sadayana. Padahal mah data jeung faktana teh tos lebih dari cukup teu aya pakuat pakaitna gitu. Gering mah sareng maot da gering mah mung sakadar hiji asbab nu sok dijadikeun asbab maot gitu. Na gering bungkul henteu aya asbab cilaka, aya asbab diroga hala, aya asbab naon deui pan seueur teh. Asbab nu sok dijadikeun ku Allah janten asbab maot teh seueur. Sanes gering bungkul ngan kumargi iklan tina diagnosa medis sedemikian membombardir akal urang, dugikeun ka urang berhasil diyakinkeun ku pihak manehanana yen gering teh pakuat pakait jeung maot gitu.